Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wa biniyati qot'i sholati sareng ku sabab niat megatkeun kana salat walau ila sholatin sanajan kabuktosan itu niat eta tetep kana salat mislaha halna pantarna atau misilna itu salat. Wa bita'liki qot'iha sareng ku sabab nyantelkeun megatkeun kana itu salat ay bihusuli syai'in tegesna ku hasilna hiji perkara walau muhalan sanajan kabuktosan itu eta anu mustahil adian ceuk adat la aklian henteu ceuk akal li annal awala karena sanyana awal eta qad yunapi terkadang nganapikeun itu awal al jazma kana pengkuh li imkani wukuihi karena kongang tumibana itu awal bihila pisani kalawan perbedaan kadua pa innahu mangkasa nyana itu sani eta layunapi henteu nganapikeun itu sani dalika kana itu jajmu li adami imkani wukuihi karena henteu imkan tumibana itu sani wa mislu muhalul akli wa sareng eta tetep misilna mustahil anu bangsa akal al muhalus syar'i ari mustahil anu bangsa sara qala ngadau saha Muhammad al-Qurdi wa yusawwaru sareng digambarkeun naon hada itu muhalus syar'i bima ku perkara ida nawa di mana-mana niat ieu jalma ta'liko qot'iha kana nyantelkeun megatkeunana itu salat aw takallama atawa nyarita ieu jalma bihi kana itu ta'lek wa huwa sareng ari itu jalma eta jahilun anu bodoh ma'dzurun tur anu diuduran payakunu tuluy kabuktosan naon al ibtalu batalna salat pihakihi dina hakna itu jahil min haitsu innahu tina sakira-kira sanyana itu taklek eta taklikun ngagantungkeun atawa nyantelkeun la min haitsu kaunihi lain tina sakira-kira buktina itu taklek eta labdon ucapan ligeti parihi karena dihampurana itu labdon pihakil ma'dzuri dina hakna jalma anu diuduran. Sumakola tuluy ngadauh itu Muhammad al-Qurdi wa'lam kana lapad wa'lam sareng kedah terang anjeun anak muhala kana sanyana mustahil eta kismani dua bagian muhalun tegesna mustahil lidatihi karena datna itu muhal wali goerihi sareng karena lianti itu muhal pal muhalu mangka ari mustahil lidatihi karena datna itu muhal eta huwa ari itu muhalu lidatihi eta al mumtani uka cegah adatan cek adat wa aklan sareng cek akal kal jam'i sapertikeun kumpul baena siwa di antara hideung wal bayadi sareng bodas wal muhalu sareng ari mustahil li ghairihi kana liandat eta kismani aya dua bagian mumtani tegesna kahiji kacegah adatan cek adat la aklan teu cek akal kalmasi sapertikeun lempang minazamini ti jalma anu lumpuh wa toironi sareng hiber minal insani ti manusia sani huma ari anu kaduana tina itu kismani eta mumtani kacegah aklan cek akal la adatan henteu cek adat kal imani sapertikeun iman miman ti jalma alima anu uninga saha Allahu Gusti Allah annahu kana sanyana itu man eta layu minu henteu iman itu man wa bitarodu disareng ku sabab mang fihi dina itu qot'u ai fi qot'iha tegesna dina megatkeunana itu salat ae awis timrori tegesna atawa tetep pihadina itu salat patab tulu mangka batal itu salat halan dina pada harita
limunafatihi karena nganapikeunana itu tarodud al jazma kana pengkuh al masyruto anu disyaratkeun naon dawamuhu langgengna itu jazma kal imani sapertikeun iman wal murodu sareng ari anu dimaksud bitarodudi ku lapad tarodud eta ayat roa anyar datang naon syakun mangmang munakidun anu ngabatalkeun itu syak lil jazmi kana pengkuh wala muakhidatan sareng henteu aya panyiksa eta maujud biwaswasin kuwaswas kohriyin anu bangsa maksa itu waswas bis sholati dina salat wabi ayam dia sareng ku secara ngaliwat naon rukun min arkani sholati anu tetep tina pirang-pirang rukuna salat ma'asyaki sarta mangmang finiati taharumi dina niat takbiratul ihram ae fi aslil ityani tegesna kana asal ngadatangkeunana biha kana itu niat au pika maliha atawa dina sampurnana itu niat au pil manwi atawa mangmang dina salat anu diniatan kama sapertikeun perkara lausaka lamun mangmang ieu jalma halna wa naha niat ieu jalma zuhron kana salat lohor aw asron atawa kana salat asar wa kada sareng eta nya kitu sapertikeun lausaka asaku ari mangmang fit taharumi dina takbiratul ihram sawaun sarua bae tolakna halila naon zamanu syaki zamana mangmang aula atawa henteu wasawaun sareng sarua bae ma'al jahli naha sarta bodoh aula atawa henteu ayatulu atawa lila naon zamanu saki zamana mangmang ay finiyati tegesna mangmang dina niat wa ilam yamdo sanajan henteu ngaliwat naon rukun paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pisurutin anu tetep ieu pasal buat mertelakeun pirang-pirang syarat liqobulis sholati pikeun ditarimana salat wasurito sareng disyaratkeun ma'ama sartana perkara marro anu geus kaliwat itu ma minas surutinya tanah pirang-pirang syarat liqobuliha pikeun ditarima na itu salat ais salati tegesna salat indallahi mungguh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala naon ayak sidang maksud ieu jalma biha ku itu salat wajhallahi ta'ala kaadat Gusti Allah ta'ala ayadatihi tegesna datna itu Allah wahdahu halna sahiji Allah la litom'in lain karena ngarep-ngarep bisawabi kana ganjaran fil jannati dina sawarga wala liharobin sareng lain karena kabur minal ikobi tina siksaan wal khaufi sareng sieun minan nari tina naraka bali kaunihi ta'ala balik tak karena buktina Allah ta'ala eta ilahuhu pangeranana itu man wahwa sareng ari itu man eta abduhu abdi na itu Allah ta'ala ao ayat luba atawa nyuprih ieu jalma biha ku itu salat as-sawaba kana ganjaran wal jannata sareng kana surga au ya khopu au ya khopa atawa sieun ieu jalma minal ikobi tina siksaan binari ku neraka au ayyata sarropa atawa ngamuliakeun ieu jalma biha kana itu salat wayun siba sareng nganisbatkeun ieu jalma ilaahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala pal awalu mangka ari anu awal eta a'la darajatil ikhlasi pangluhurna pirang-pirang darajat ikhlas wasani sareng ari anu kadua eta au satuha pertengahanana itu darajat wasalisu sareng ari anu katilu eta adnaha panghandapna itu darajat bawaro adzalika mangka ari satu kangenana itu anu tilu
etaria unria wasum'atun sareng sum'ah hartosna hayang kadenge sebutan alus kubatur wa ayyakuna wallahu a'lam bishawab.